10 nu wajib eta teh ijmal 20 anu mustahil hiji nu jaiz 40 hiji. 4 nu wajib di Rasul, 4 nu wajib nu mustahil di Rasul, hiji nu jaiz di Rasul, salapan tambahkeun jeung 40 hiji jadi 5. Eta teh disebutkeun hitungan ijmal. Tapi ini mukallaf karena akidah, maka wujudnya bisa disebut akidah, bisa disebut sifat. Mun wujud disebutkan akidah, nisbatna kamu kalah. Sabab wujudnya kudu jadi tekad pikir jelema nu boga akal tugas balik. Tapi lamun wujud disebutkan sifat berarti dinisbatkeun ka Allah. Allah kasifatkan ku sifat wujud, maka bade nyebat sifat mana karena wujud bade nyebat akidah cenah naon. Asal sifat wujud tumetep di Allah nu kudu